Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman desa Simkuring Kakang Robi masih di channel Robi Entertainment. Alhamdulillah kita Simkuring sinar pada ditonton khusus nama pahlawan Indonesia Daya hiji kesenian buhu kesenian anu laki sebenarnya mugi-mugi katampiku sadayana eta dok pangreo suka kalau punya apa sumpi sengaja ngelajeng karena ya video saja nonton ya video di tongkilap di like komen share dan subscribe bikin ngarojong yuwa orang kami namanya lagu numugaran di Simkuring sareng retekan dina judul lagu na Budak Bangor maka khusus nama pahlawan di sana ya tongkilap like komen share dan subscribe
Alhamdulillah. Ya memang rupi di kesenian dok pangreo jadinya alhamdulillah. Baik. Alhamdulillahnya tak kapungkur mah gening upami rarean teh cenah sapertos ieu jauh sateu acan aya ieu pangitannya sateu acan aya waditra anu geningan pohon ieu buhun alhamdulillah nya ge dok tapi nyari biasa ngagugah rasa cenah alhamdulillah. Iya, kebatang asuh. Emak-emakan nih ya. Asuh. Jadi sok. Alhamdulillah. Kan masih pati dahar. Segala asuh. Penting mah gerongan gua. Ini kita naon deui. Ya mana? Kumaha? Urang lajeng lagu nu salajengna cenah masih aya dina dok urang saekeun wae ku konten anu ieu cenahnya. Langsung wae prung hiji lagu anu puhun oge di almarhum Abah Darso cenahnya puhun dina judul laguna engklak-engklakan tanapi maripi pagan. Wilujeng ada mukeun. Aku
kali yang lagi belakang. Atau iya Kidul gotongan para bot tegung kata kenang kulit mang dirarawat kowe lurung. Engklak kan dua kali dan 2 kali. Kita salah ke pakai nanyakeun. Salah. Dua kali. Alhamdulillah senang namanya parantos senaya seni kesenian dodong pangreo tisu kabirus sedanya mohon. Alhamdulillah parantos senang namanya tah geningan kesenian urang teh beunghar di urang teh beunghar ningannya beunghar pisan beunghar ngan hanya loba nu teu pararugu cenah di urang teh nya kurang nama. Alhamdulillah namanya parantos saya cenanya dodok pangreo tisu kabirus atuh teh heula khusus kanggo kepala warga sadaya tong like, comment, share, dan subscribe. Teh oge kanggo kepala warga sadaya manawi bilih aya kanggo kontak personal cenanya ieu kesenian dodok pangreo tiasa wae dihubungi ke nomor telepon anu aya di bawah ieu. Alhamdulillah. Mang, ya panarasan setiap abdi khususna di Pahlawan Bisadaya manawi kalangan kedrung ieu teh. Ya nya di abdi pertanyaan di abdi cenah sanes pertanyaan ieu memasukkan panginten kita khusus kanggo Pahlawan Bisadaya manawi aya pesan-pesanan sama khusus kanggo para wargi sadaya pikeun kesenian ieu dodok teh kumaha sih kalau pahlawan di sadaya sok apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya teh kieu Jangan kena mau obat no ibu. saya sanes di kesenian durang teh emang Oh, rempok eta kan. ngomong kesenian Sundana. Nganter abah di kapungkur jalan nama atau jeung urang teh mah ngan sakali urang teh kakurangan pupuk. Jadi urang teh suka atuh cing urang naon gitu Kurang pupuk deui gitu tuh. urang nyuhunkeun sugan urang ka pamerintahan setempat. Oke ka pamerintahan di desana di kecamatanna kumargi geuning itu di pupuk mah teu jadi-jadi. Teu kalah hasil teh anjing atuh aya nu masukan. Ini cek orang ngumpul pada kuanya. Oh, masalah katutung. Nah, itu maka kau Kang Robi pangrupikeun sugan. Yalah aya nu ngumpuk mah kira kurang teu jadi. Ya, itulah coba. Alah hatur nuhun pisan cenah nami parantos ti abah hiji inti namanya kieu nya ibaratna nya sapertos ayeuna nya kuih deui nya kana pandemi teh ya. Nya di urang teh ulangan saukur di kungkung teh di dukung ai dicancak teh di paraban cenanya saurang sepuh mah kitu nya bah. Nya ibaratna aya di pupuk cenanya mohon mugi-mugi ka pahlawan sadaya khususna ka para nonoman oge simkuring sareng abah lumajang hayu urang sasarengan mupusti budaya urang budaya Sunda usaha deui upami ku urang mah cenanya mohon tak itu panginten anu tiasa kapihatur pangapunten dina sabudaya kalalepatan ti simkuring sinar rengrengan pemugi tiasa janten panglipur kolbu panggebrak manah cenanya mohon khususna ku kepala wargi sadaya tong hilap oge di like comment share dan subscribe mun sakitu ada kapiatur pangapunten dina sabudaya kalalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertios. Pak,
Berapa kali? Empat kali So, tentuan. Yang bangun. Sorry. Langsungnya karena eta. Pak. Go. Tapi mending di rumah halus mah Pak. Wah, ini kelas Pak. Si. Pak. Bandung.